Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah, hormatin simkuring. Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, hormatin simkuring. Serang rencana abdi nu abdi banggakeun. Puji sareng syukur kurang sangkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu maha gofur anu kantos maparin nu anu tatuy kaitan salawat senang salam urang satarakeun ka junjungan Nabi Muhammad SAW anu paratos ngalungsur ka cahaya imanna ka umatna. Pamugi urang sadayana kabat anu karing syafaatna di yaumil akhir nanti. Dina kesempatan ieu sangkuring bade ngabadikeun wiantara saeuteuna sing geut nyeunan ilmu minangkeun jalmi muslim. Negeri ilmu nyaeta kewajiban segala hal yang dilakukan. Menggunakan ilmu, namun henteu menggunakan ilmu maka segalanya anu dilakukan tak teh sia-sia. Jalma bisa dihormat kabatur lantaran pangruhana ilmu tak matap berulah di bawah aya hadis anu nyatakeun taenang ilmu nepikeun negeri Cina atawa naegan ilmu ti minti di jare kandungan didugakeun tak iliang lahat kutina haya urang ne satiku nu tiasa abdi hatur nuhun kakurangana mohon maaf. Bikin dinaputen segala kesempurnaan milik Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada salah dari saya Daman IPS 3. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.